Tunda rasa kedeng keayaan si Ekek anu keur aya di negara siluman. Ayeuna cuang nyerang heula nyaritakeun keayaan di imah Aki Dusni anu katelah dukun lepus teh urang Cipeuteui. Wancik kitu Aki Dusni katempo keur marab munding tilu anu ladang nukeran jeung kaos oblong teh ti Ambu Edo. Aki Dusni siga nu keur bener-bener ngerasa bunga. Bari mere jukut ka munding oge, manehna kadenge hahariringan sagala. Bari jeung haleungna oge sakarep dewek siga we jalma nu kurang saeunan. Keur kitu kurunyung saurang budak ngora nyampeurkeun si Horeng eta teh anu katelah si Adang teh tatangga Aki Dusni anu purah diutuh eta. Datang-datang eta budak teh siga nu hariweus-weus mere laporan ka Aki Dusni. Aki, itu sigana ya tamu rek nepungan ka Aki. Cek si Adang, atuh Aki Dusni teh eureun heula marab mundingna. Saha eta teh euy? Lauk emas tatampele. Cek Aki Dusni. Ye, ari si Aki, lain lauk emas lain lauk tampele Aki. Itu mah jalma kos urang rek tatamu ka Aki sigana mah rek tatanya atau minta tulung. Tembal si Adang deui. Ye, dasar balat maneh mah ujang. Sakitu gaul jeung Aki geus dida oge. Ye, ari lauk emas atawa tampele teh istilah aja deh. Ari lauk emas artina jalma nu beunta. Ari lauk tampele maksudna jalma leutik. Geus ka ditu teu kode ujang. Taliti heula ku maneh. Zaman nu rek natamu ka Aki teh golongan lauk emas teh tampele. Engke mun geus bogoh datang deui ka Aki laporannya. Ayeuna Aki rek pura-pura tirakat. Cek Aki Dusni. Bari jeung teu nunggu deui jawaban, maehna tuluy beleos indit ka jero. Adi si Adangna kalah olohok. Aduh aing mah dasar Aki geus bautan heuh. Kitu bae oge rewel pisan. Kerentes si Adang tapi tuluy mah leos maehna oge indit. Ayeuna caturkeun kaayaan di hiji tempat di jalan satapak anu berasna ka imah Aki Dusni. Katempo aya jalma tiluan anu keur leumpang mending alenghoy. Bari jeung awakna katempo berobosan ku Kesang, si Horeng maranehna teh Pak RT, Palebe jeung tua kampung. Nya anu boga maksud teh rek nepungan Aki Dusni pikeun nanyakeun perkara si Ekek anu dicaruriga ku manehna paeh lantaran disebakeun ku Bah Radia. Kadenge bari leumpang teh gegerendengan ngarobrol. Muga-muga boy Aki Dusni teh aya di imahnya tuh ka mana-mana. Nya kitu muga-muga mah. Lamun eueuh teh atuh hanas urang geus leumpang capek jauh. Sigana mah ya tuh da ka mana ari Aki Dusni mah tara ka mana-mana lain. Cek tua kampung. Keur jongjon leumpang bari ngarobrol kitu teu kanyawan ku maranehna di palabah rungkun aya nu keur ngawaskeun. Si Horeng si Adang teh anu ditah ku Aki Dusni supaya naliti kaayaan rek natamu. Nahan rek natamu teh kasup golongan lauk emas anu artina jalma beunta atau jalma beunghar atawa anu kasup golongan tampele anu artina jalma leutik atawa jalma miskin. Si Adang terus bae mencrong teu kicep-kicep ka palebah Pak RT jeung sejenna. Nah hatena ngagarentes. Dasar si Aki, atuh kabeh oge jalma beunta lamun bisa leumpang mah. Lamun peureum mah heueuh bisa leumpang. Aya bae aing mah. Terus salian teh eta kabeh ge jalma teh galede. Malah lain gede-gede deui geus kolot jalma teh. Atuh lain jalma leutik. Gerentes si Adang terus mencrong nyidik-nyidik. Jadi si Adang mah teu ngartieun naon istilah tampere jeung lauk emas anu disebutkeun ku Aki Dusni teh. Bener. Berarti lamun cek istilah si Aki mah ya jalma teh kasup lauk emas. Keunah balen teh da teu peureum. Lain tampele dan jalma karolot lain jalma leutik aing kudu buat laporan deui ka si Aki. Gerentes si Adang deui bari tuluy bae maehna ngabecir lumpat. Sanggeus anjog deui ka imah Aki Dusni, si Adang teh langsung bae bulubus asup terus ka jero kamar si Aki. Anu kasampak keur diuk sila sigan heueuh keur wirid. Pok si Adang datang-datang teh langsung cacarita ka Aki Dusni. Lapor Ki. Geus jelas ayeuna mah jalma-jalma nu rek natamu ka Aki teh. Cek si Adang. Aki Dusni curing hak ngalieuk. Kumaha euy ujang? Kasup lauk emas atau tampele jalma-jalma teh. Lauk emas Ki. Bener sia. Kade salah jejeulean sia. Moal Ki ngajamin moal salah ditinggalian Ki. Eta jalma-jalma teh geus jelas jalma bareunta. Terus lain jalma leutik oke, jalma nege galede. Ari Aki Dusnina menang laporan kitu teh meuni bunga. Halus. Milik gede ngaranna euy. Sabaraha urang euy? Tiluan Ki. Waduh. Bener. Amun kitu carana mah lain lauk emas deui euy, lauk hiu ieu mah. Cek Aki Dusni meuni bunga bari terus ngitung ku Ramona. Saurang 100.000 euy. Lamun kali 3 urang berarti 300.000. Mucak ieu euy. Geus ayeuna mah maneh buat ka ditu mencit hayam. Ari tamuna jalma beunta mah kudu dihormatan pisan euy.
kudu sinadahar bari jeung kudu loh deungeunna geus kuat ka ditu siapkeun heula yang sesungguhna euy cek Aki Dusni. Mohon atuh Ki mangga tembal si Adang tapi manehna teu kuat indit nampok kitu teh Aki Dusni molotot nah sia ngajedog bae atuh kuat ka ditu mun sayam jeung nyangu ongkos sia kaloba mohon Ki tapi mana atuh jang beruingna si Adang kalah minta buruh teh heula ka Aki Dusni ngadenge kitu Aki Dusni jadi molotot ambak ya si ada sarwang kawara kalau kita can sia kalah minta buruh teh heula ye Aki masuk lepat atuh Ki yeuh Ki masih kendaraan oge kudu di bensinan heula lamun teu di bensinan mah moal maju Aki Dusni seueuh tapi maehna geus teu bisa kumaha-kumaha deui lantaran sieun tamuna kaburu daratang kitu cek pikiran Aki Dusni harita tungtungna mah Aki Dusni teh ngelehan ngarogoh kana endongna tuluy mikeun duit 3 lembar ka si Adang tah sia buruhna adi teu kuat sia mencet hayam jeung nyangu cek Aki Dusni bari mikeun duit atuh si Adang teh meuni bungaheun sanggeus tampanan duit mah manehna buru-buru indit lek ngalaksanakeun parentah ti Aki Dusni. Caturkeun ngendak rada lila kadenge di luar imah Aki Dusni aya nu uluk salam bari jeung ngetrokan panto. Assalamualaikum nyondong di bumi Aki cek suara anu uluk salam di luar anu si horeng Pak RT. Atuh Aki Dusni teh meuni ceuring hakudang buru-buru leumpang ka hareup rek muka panto bari teu sirik nalumpat. Waalaikumsalam. Aya Aki mah aya di mah aya. Tembal Aki Dusni bari leumpang. Teu reket muka panto barang bray si horeng Pak RT palabe jeung tua kampung keur narangtung hareupeun lawang. Nempok kitu teh Aki Dusni kalah olohok. Be ieu mah geuning si RT si lebe jeung si tua kampung. Aduh baru cenah jalma bereunta. Wawa apes aing mah ye. Heuh da nempo tina bebeungetan mah. Nu kieu mah moal baroga duit. Aduh. Tapi sugan bae lah marehenangan saukur di titah. Heuh sugan di titahna ku ambu redoh jeung Bah Radia. Buktina oge kamari. Aing meunang munding tilu tah. Heuh ulah sudon heula aing teh. Kerentas Aki Dusni. Nempo Aki Dusni kalah olohok pok Pak RT ngomong deui. Unaon kalah molo kitu Aki? Tos silap ka abdi sareng-rengan cek Pak RT. Atuh Aki Dusni teh mending ngarenjag. Jang RT. Hampura. Lain poho Aki teh. Kalah ngalamun eta mikiran daun emas. Geus ayeuna mah kajero. Cek Aki Dusni ngomongna sigan ngacamplung. Pak RT jeung nu sejenna silih reret teu ngartieun ku maksud omongan Aki Dusni. Tapi geus teu loba omong. Terus bae maranehna teh harasup da geus disumanggakeun. Barang geus aya di jero kabehana tuluy dariuk dina samak. Ari di dapur si Adang anu purah diutuh eta ku Aki Dusni ka tempo noong. Geus datang tamu teh. Mun kieu mah susuguh teh geus wayah dibawa ka hareup atuh. Kerentas si Adang tuluy mahena teh nyiap-nyiapkeun susuguh, sangu jeung daging ayam ditambah ku sambal tarasi, dibereskeun rek disorokeun ka hareup. Ari Aki Dusni tuluy pok nanya sanggeus Pak RT jeung sejenna dariuk teh. Aki mah moal basa-basi ujang. Sok aya perlu naon ujang daratang ka kitu teh. Cek Aki Dusni langsung bae tumanya. Ieu teh Ki sateuasan hapunten tos ngaganggu ieu kana waktos Aki. Nya ari abdi sareng-rengan teh salasna mah mung saukur keamanatan. Bade nyuhunkeun tulung ka Aki, bade anu taroskeun. Cek Pak RT tapi teu kebat ngomongna da langsung dipotong ku Aki Dusnina. Ya, tong diteruskeun ujang nyaritana. Geus. Ujang kabehan teh pasti datang teh. Rek minta tulung ka Aki tapi dititah ku baturnya. Aki bagi sapal. Atuh dah Aki mah waduh saduruyna lah. Cek Aki Dusni da dicek pikir nama Pak RT jeung sejenna teh pasti dititahna ku Bah Radia jeung Ambu Edo. Atuh boga pikiran kitu mah Aki Dusni teh geus langsung bungah bae hatena da geus pasti cenah ieu mah bakal pirejekieun gede. Ambu Edo jeung Bah Radia teh atuh moal mungkin mere duit caitik-caitik kitu cek pikiran Aki Dusni teh. Keur kitu kurunyung pisan si Adang urunyung mawa sangu jeung lauk ayam ditambah jeung sambal tarasi. Tuluy ditundaan hareupeun Pak RT jeung nu sejenna. Atuh Pak RT tua kampung jeung palebe teh geus langsung bae kumaetap ka Bita. Keur mah tas teumpang meuni jauh beuteung ka rasa lapar. Aduh, meuni disuguhan sagala Aki. Sok nyiar-nyiar bae pi kabungaheun Aki mah. Cek tua kampung. Nya Jang. Sok. Ieu mah teh sabaraha? Engke dagantina bakal leuwih loba. Sok ujang. Sok dalahar ka kaponyo. Cara pe ujang teh kabehan teh lain. Mohon Ki, atuh langsung ditambi bae nya. Da mohon atuh tos lumampah jauh. Capek sareng lapar Ki. Nya sok ujang sok dalahar heula. Aki Dusni nyumanggakeun deui. Atuh tuluy Pak RT palebe jeung tua kampung teh
langsung bae ngawadahan sangu kana piring seng anu geus disadiakeun. Tuluy celebek bae langsung dalahar meuni ponyo. Ari akidusina mah teu ilu dahar, maena mah kalah nempokeun bae bari jeung dina hatena utang hitung. Ayam jago hiji, lamun dijual pi hargana 50.000. Tambah nyangu meureun beakna teh 3 kilo lah meureun. Jeung sabal ongkoh. Lamun dihitung kabehna matak 70.000-eun. Dah, masih kena batian. Da pasti di amplopan ku bahara dia jeung abodohna oge, meureun sampai kada 200.000 mah. Kerentas akidus nih, bari teu waleh beungeutna katempo marah mae. Teu lila Pak RT jeung sejenna teh anggeus dalaharna, pok akidus nih nyarita deui. Geus wararek ujang meureun nya. Nuhun ki, atur nuhun. Cek Pak RT, palbe jeung tua kampung oge sarua ngahatur nuhunkeun. Akidus nina pok nyarita deui. Nya atuh syukur ujang ari suara rek mah. Ayeuna mah sok caritakeun naon maksud ujang teh. Cek akidus ni deui. Sumuhun ki. Kieu puguh. Janten maksud abdi sarengengan ka dieu teh. Nya sapertos dicarioskeun tadi. Sejak aya nu bari teroskeun ka kieu teh. Nya atuh sok nanya naon ujang mah. Kieu ki kapan ari di lembur teh aya kejadian di kabupatenan. Nyaeta jang ekek putar Nabi marah teh ya ujug-ujug kependakan maut ngadadak aki nya sugan ku aki mati asa katong eta jang ekek teh maut nate wajar atawa anu nyobakeun tak kumaha ki. Cek Pak RT ngane kitu akidus teh katempo ngajenghok tapi lain ngajenghok pada ngadenge si ekek maut ngadadak ngajenghok na teh ieu mah geuning cenah nitah RT jeung sejenna teh lain ambu edoh jeung bahara dia tapi kalah bimarah. Anu jelas ari pemarah mah kapan jalma teu boga jalma malarat ieu mah matak pirugieun kitu cek pikir akidus nih harita. Aduh ieu bakal cilaka sigana teh yeuh aing bakal rugi gede ieu mah si orang lainnya doh atau bahari dia anu ditah si RT nurus tunjung teh geuning ieu masih marah ada si marah mah kapan jalma malarat boga dieu moal aduh bakal rugi gede ieu mah aing. Aduh, maka gantian daging ayam jeung sangu teh. Gerentes akidus nih katampo ngahulang. Ari ku Pak RT jeung sejenna mah akidus teh disangkana keur mikir. Padahal akidus mah ngahulang teh ngarasa rugi. Pedah geus nyuguhan daging ayam jeung sangu. Leng sirah akidus nih karasa lieur nyanyauta. Tatempoan oge jadi karasa nyai kararoneng. Meureun ku ngarasa hanjakal-hanjakalna teh ya. Saking kulilirna tungtung nama akidus teh langgerak beka piuhan. Atuh Pak RT kulisi jeung palebe teh meuni raruas. Disangka kemaraneh nama akidus teh maot. Cek pikir Pak RT palebe jeung tua kampung. Akidus teh meureun dicokot ku siluman pedah kumahna diempleng. Nah eta siluman teh geus nyokot awak si ekek tante. Jadi siluman ngamuk. Kitu cek pikiran Pak RT jeung sejenna. Cilaka Pak RT. Sigana mah si akidus teh maot euy. Kumaha urang ayeuna bisi katempohan ieu teh kuring mah. Nya bener Pak RT mending gawat indit we lah euy. Heueuh bisi katempohan. Cek palebe. Nya tuh hayulah kuring ge sieun katempohan. Pak RT oge sarua boga pikiran kitu. Bari tuluy bae kabehana harudang, tuluy buru-buru hincig balik ninggalkeun akidus nih anu keur kapiuhan. Tapi sameh ini teh teu poho nutupan heula panto imah si aki. Cag urang tunda heula. Hapunten kasadayana, satea candong yang dilajengkeun sapertos biasa, pribados bade kintun-kintun heula salam. Anu tos komen dina acara dongeng Sunda gara-gara salah wadal bagian ka-33. Kapiatur salam nu kahiji ka Teis Juliani hatur nuhun. Pantos ngarojong teras channel Budaya Sunda Pandenengan saterasna Ibu Yayah anu Ciledug. Hatur nuhun pisan Ibu Yayah ngarojong teras channel Budaya Sunda Pandenengan. Nyai Kuncen alias Teh Nia Kurniasih sareng Kaki Kuncena alias Kang Arif Innaura atau non pisan Kuncen BSP pantos ngarojong teras channel Budaya Sunda Pandenengan saterasna Kang Mariana Yana channel hatur nuhun. Kang Haji Pahru hatur nuhun. Teh Wiwin di Taiwan hatur nuhun. Mamah Andri Maulana anu ayeuna di Dubai Kawit Karawang hatur nuhun. Teh Eni Soheni di Batam. Kang Setiabudi di Tasikmalaya. Hensu Mayang Sunda alias Neng Heni teh di Lembang Bandung hatur nuhun. Teh Linda Imut di Bandung. Dr. Yulinda Belia di Tasikmalaya hatur nuhun Teh Linda sareng Bu Dr. Yulinda Belia anu tos ngarojong teras channel Budaya Sunda Pandenengan tos teu bidak deui.
Kang Prabu Arjuna di Banjar, doyok nih pada channelnya di Ciledug sareng ibu ayahnya. Ruslan Channel hatur nuhun. Kang Eki Ginanjar di Bandung hatur nuhun. Kang Eka Pembangkamajaya hatur nuhun. Sri Hartati di Purwakarta hatur nuhun. Teh Suhyati M hatur nuhun. Teh Tami Malihah di Ciamis hatur nuhun. Teh Luna Irma Rusdianti anu ayeuna linggih di Singapura kawit Bandung hatur nuhun. Kang Hari Ismail oge teh Kakantun hatur nuhun. Kang Gugun Gunawan di Soreang Bandung hatur nuhun. Kang Iwang Maulana di Karawang hatur nuhun. Tri Andianli di Taiwan hatur nuhun. Mahdian di Pasir Bandung hatur nuhun. Ibu Osih oge teh Kakantun hatur nuhun. Ade Melandri hatur nuhun. Teh Aah Taylor di Kuningan anu linggih di Cimindi tehnya Kecamatan Cindang Agung hatur nuhun. Teh Sari Rosyati hatur nuhun. Mang Tatang di Tasikmalaya hatur nuhun. Kang Herman Palid di Margahayu Selatan Bandung hatur nuhun. Teh Eti Nurhayati di Taiwan hatur nuhun. Kang Angga Akmal sareng Gurnita Harisbaya di Cikampek. Mudah-mudahan sadayana aya dina Ginanjar kawilujengan mangga dongeng urang teraskeun deui. Malik dia lah nyaritakeun kaayaan Bah Radia jeung Ambu Edoh. Harita duanana katempo keur pating harulang bingung. An beda anu dipikiranna. Ari Ambu Edoh mah bingung mikiran kasieun bisi jalma-jalma caruriga mahena munjung. Sedangkeun Bah Radia mah bingung lantaran ngarasa geus beuki pamohalan bae manehna bisa kawin jeung Mimaraah. Lantaran tuda cenah si Ekek arakna geus kabejakeun maot. Sedangkeun Mimaraahna pasti curiga si Ekek teh disebakeun ku manehna. Kumaha pilampahin ayeuna urang Abah? Lah, kumaha tuh Ambu. Nah, tuh kumaha? Nya kudu pugu atuh Abah. Kudu dipikiran heula rek kumaha. Cek Ambu Edoh teu kebat lantaran langsung ditemplas deui ku Bah Radiana. Geus senang be Ambu, Abah mah moal kawin deui atuh. Cek Bah Radia. Atuh Ambu Edoh teh meuni langsung be muncereng. Ih, sebulan telah mikiran ci ondel maneh mah Abah. Dasar kalau teu uyahan, disangka ku kami mah mikiran pilampaheun lantaran urang teh bakal nyahareup pangwiwirang. Ya makalah mikiran untuk puguh. Lamun teu keur parusing deui wajak-wajak ku kami mah. Cek Ambu Edoh bari muncereng. Atuh Bah Radia teh luas. Kakarek sadar omonganna teh teu nyambung. Beungeut narada robah beureum era. Tapi tuluy pok mehna ngomong. Aduh hampura Ambu. Atuh da tadina main timburan bae ka Nyimarah. Jadina Abah mah teu salah. Da disangkana Ambu teh mikiran eta. Nya maksud Abah mah yakinkeun ka Ambu gitu. Lamun Abah mah bakal satia ka Ambu teh. Geus lah janji pokona mah Ambu. Geus gane ka Abah. Kami mah teu mikiran kitu. Oh untungna bari nage. Heueuh mata kabeli tanah ieu. Geus anggur mah kumaha carana sangkan urang wirang urang teh. Ulah sampai dicuriga urang teh munjung. Tah eta nu penting mah di pikiran Abah. Bah Radia ngahulang, teu dilapok mahena ngomong. Nya geus atuh kumaha lamun urang teh minta tulung bae ka Kidusni. Kapan geus kanyaho anak Kidusni mah segala bisa, segala nyaho. Buktina jimat anu pamere-marehna oge geus kanyahoan ampuh. Nampi kasideman oge sieun lain. Cek Bah Radia. Ambu Edoh anu ayeuna katempo ngahulang. Bah Radia nanya deui, "Nah kalang haulang teu satuju tak kumaha?" Lain teu satuju Abah, tapi kami mah mikiran kapan hari Kidusni mah sok minta bayaranna mahal. Atuh kamari bae ge minta mending 3 masih ukur ditukuran kaos oblong. Jadi kami mah mikiran eta ku biayana gitu. Cek Ambu Edoh. Enggeus ya kumaha tuh daripada urang kanyawan munjung keur mah era meureun di jarawan ongkoh ku batur-batur. Geus moal bisa hirup di lembur ieu teh urang teh meureun. Cek Bah Radia. Ambu Edoh siga nu ngahulang deui mikiran omongan Bah Radia. Meureun terus nama dianggap aya benerna oge. Antuk nama Ambu Edoh teh satuju kana omongan Bah Radia. Yang geus atuh Abah kuring satuju. Beut mumpung beurang cong ayeuna keneh nepungan Kidusnina. Ya hayu atuh. Cek Bah Radia. Tuluy bae duanana Arindit geus teu make disalin baju heula sagala. Langsung bae Arindit lempangna oge bari jeung incik. Tuturkeun lalampahan Bah Radia jeung Ambu Edoh anu terus lempang incik geus teu luak lieur deui. Da kaburu hayang buat anjog ka imah Kidusni. Lempang oge haja motong jalan ngaliwat ke kebon awi ambih ganjang anjog cenah. Lantaran lalempangna ngincik teu lila oge geus aranjog ka lembur Cipeuteuy. Tuluy mengkol deui ka jalan pilemburan. Antuk nama beras anjog ka hareupeun imah Kidusni. Kalacat Bah Radia naek kana golodog terus uluk salam gera-gero ka Kidusni. Sampura Sun Aki, punten nun. Cek Bah Radia uluk salam bari ngatrokan panto.
Akidus nih anu kakocapkeun teh masih kene ngagoler tempes-empes lantaran kapiuhan teh pada geus kalaleban maya dahar daging hayam ka PRT tua kampung jeung palebe anu cenah cek pikirna geus mulai harapan deui kegantian. Barang ada yang anu kotrak-kotrak bari jengluk salam di luar, Akidus nih nguli si kudang lurat redet. Ari barang breh PRT jeung sejenna mah geus areueuh. Aduh dasar kabeh oge nurus tunjung. Ngan ngadon padu maradang wae tuluy malabur teu bebeja. Kerentas Akidus nih ari Bahradia jeung Ambedoh mah anu punten-punten tacan keneh dipalire. Keur kitu kadenge deui Bahradia kotrak-ketrok bari punten-punten. Punten aki nyondong di bumi. Cek Bahradia deui bari ngatrokan pantona beuki tarik. Akidus nih curinghak tapi teu wakan imbalan. Eta saha deui nu gerak-gerok aing. Aduh ngaganggu wae badina oge. Mending mun matak mah untung mah. Palbakos tadi matak pidegieun. Gelentes Akidus nih tapi tuluy mah jong nangtung ngan angger can imbalan. Terus lempang rada kakatayepan. Da cek pikirna bisi soal lempangna kadenge ujal mandi di luar. Lantaran niatna rek naong heula samemeh muka panto. Hayang nyaho heula saha nu nata muka manehna teh nah jama beunghar atawa jama malarat. Itu cek pikir Akidus nih harita. Ari di luar Bahradia jeung Ambedohna siga nu teu sabar. Tuluy Ambedoh teh naek kana golodog pok ayeuna mah manehna nuluk salam. Punten aki aya di bumi. Cek Ambedoh bari main oge katrak-katrok kana panto. Akidus nih anu masih kena lempang ke katayepan ngadeukeutan panto curinghak deui barang ada yang nuluk salam teh ayeuna mah geuning sora awewe. Aduh eta mah sora awewe. Lamun kitu mah ku aing kudu jemuran atuh. Tapi da tetep kudu ditong heula mah. Hayang nyawa saha we nu rek tamu teh. Gerantas Akidus nih bari tuluy lempang deui ke katayepan ngadeukeutan kana bilik deukeut panto. Ari di luar imah Ambedoh jeung Bahradia beuki tambah ngarasa kesel. Geus gira-gira tarik tapi can keneh ditembalan. Nah geuning tacan keneh ditembalannya amu. Eueuh sugan Akidus nih teh. Teuing atuh Abah. Cik kuring rek ditoong. Tembal Ambedoh bari tuluy nyokot biting anu ngagoler di handap. Anu maksudna mah sameh nong teh bilikna rek ditojos heula. Ambih liangna rada gede kitu maksud Ambedoh mah. Satuluyna biting teh ku Ambedoh ditojoskeun kana bilik. Kan barang jeung kitu teh marangana Akidus nih oge noong kana bilik nu sarua. Atuh biting anu ditojoskeun ku Ambedoh teh jadina nyolok kana panon Akidus nih. Akidus nih ngagoak panonna kalsa nyeri. Aduh ieu panon aing nyeri anu jadol teh. Saos anu nyolok mata aing. Cek Akidus nih meuni tarik tuluy ajag-ajagan bari leungeun anyepengan kana panon anu kacolok. Saking ku ambek-ambekna Akidus nih tuluy be nyokot bedog anu ngagoler. Terus muka panto bari haok. Dasar kurang ajar sih ya. Pokoknya sia nyolok mata aing. Cek Akidus nih bari ngamang-ngamang bedog. Ambedoh jeung Bahradia ruas nempok itu teh. Cilaka Abah, kabur. Cek Ambedoh bari tuluy berengbeng kabur ti heula. Atuh Bahradia oge tuluy mah nuturkeun kabur. Di sejen pihak Akidus nih oge jadina kalah ngauleng. Lantaran si goreng anu rek natamu teh geuning ayeuna mah Bahradia jeung Ambedoh. Aduh dasar goreng udik aing mah. Ari tadi si RT jeung nu sajena anu natamu ka aing. Heueuh zaman baralangsak. Kalah ku aing disuguhan sagala lauk hayam. Matang aing kalah tekor. Ari ayeuna anu jelas mah piduiteun gede. Ku aing kalah diasongan bedog. Aduh. Jelas sih mah piduiteun teh jadina kabur. Nasib aing goreng-goreng teuing poe ieu teh nya. Keur mah panon aing nyeri kacolok tekor duit pisan. Dasar apes. Cek Akidus nih cak urang tunda heula. Ayeuna malik dia nyaritakeun kaayaan di alam siluman. Harita si Ekek terus kalah kabeuki soak ngahepep dina kolong meja. Ari patih kalagenina dongkok. Silahna nolol kana kolong meja saeutik. Atuh si Ekek meni calangap soak. Awak ngadeg-deg tuur ngageter. Rek ngomong sora teu kaluar. Sedengkeun patih kalagenina meni curinghak bunga. Barang nempo si Ekek anu keur nyempot bari jeung katempo soak teh. Ya kadaya. Dasar milik dia mah. Aya manusia keur mawujehna manjing bakakak euy. Cek patih kalageni bari leungeunna ngarogoh rek newak si Ekek. Ari si Ekekna kulantaran luas-luasna boro-boro bisa ingkah. Malah tuuna oge beuki karasa leuleus. Rek ngajerit kalah bulu babelebeb. Mak teu mak kutuling kulurung mak.
Cek si Ekek ngomongna kalah teu puguh. Nya posoak-soak meureun malah katempo tina palangkakan oge bas nyurucun. Geup awak si Ekek ditewak ku Patih Kalageni. Mun sakepeul pisan, tuluy dibetot keluar. Si Ekek muntang kana suku meja, tapi da tanagana jauh beda dibanding jeung tanaga Patih Kalageni mah. Si Ekek angger bae kabetot keluar, malah leungeun anu muntangna oge karasa nyeri asa potong. Awak si Ekek tuluy diang dideketkeun kana beungeut Patih Kalageni atuh si Ekek teh meni roroesan. Tolong ulah diakan daging mah teh nah. Cek si Ekek bari roroesan. Ari Patih Kalagenina kalah nyakak bunga nempo si Ekek anu sakitu soakna teh. Wah, sia ulah ngabohong. Cek saha sia dagingannya teuna. Beuki aing wajudu, pamojehna rangu daging kos maneh mah. Dihakan aca sia ku aing. Cek Patih Kalageni bari seuri lelenggakan. Atuh si Ekek teh beuki sasah. Geus asalep bae awakna diteri beuleud ku Patih Kalageni. Ari Patih Kalagenina katempo sungutna geus ngangah. Awak si Ekek beuki dideketkeun kana sungutna. Katempo siung Patih siluman teh meunirang geteng. Si Ekek beureum ku soak-soakna. Tapi barang rek lep pisan awak si Ekek diasupkeun kana sungutna. Ujug-ujug kadeng esora Prabu Durakumala ngagroan. Rai Patih, di mana Andika euy? Kadieu heula, Rai, kakang aya perlu. Cek sora Prabu Durakumala anggeroan Patih Kalageni. Patih Kalageni luas. Lantaran ari ku Prabu Durakumala mah mahena oge sieun. Teu wani cucungah atuh anu tadi narek neureuy beuleud awak si Ekek teh teu jadi. Sieun kanyahoan ku Prabu Durakumala. Bes bae si Ekek teh diasupkeun kana endong bajuna. Tuluy pok Patih Kalageni teh guat nembalan. Kulan kakang Prabu. Cing kuring aya di dieu nun, tembal Patih Kalageni. Adieu ulah Rai. Kakak aya perkara nu rek dibadamikeun. Semangga nun. Tembal Patih Kalageni deui bari tuluy leumpang rek nyampeurkeun ka Prabu Durakumala. Bari leumpang teh kumaha nong kana endongna heula. Beh katampo si Ekek roroesan rek kaluar tapi teu bisaeun. Ngajedog sia manusia goreng patut. Mun teu daek kajedog ditindas sia ku aing. Cek Patih Kalageni bari molototan si Ekek anu aya dina jero endong bajuna. Atuh kadang kitu teh si Ekek meuni ruas. Tungtung nama si Ekek teh cicing ti roroesan deui. Tapi sajaroneng kitu si Ekek mikir kumaha carana supaya salamet teu sampai dihakan ku Patih Kalageni. Cek palebek basa ditakeun ngajikeun. Ari manusia teh makhluk pang mulia-mulia na cenah. Leuwih mulia dibanding jin atau siluman. Manusia mah dibere akal, sedangkan jin atau siluman mah teu. Man sakur gede jeung beungeut nepi ka sieun. Cia, lamun kitu mah aing teu meunang eleh. Kumaha we carana aing kudu ngelehkeun siluman gede ieu. Kerentas si Ekek utukna terus bemuter neangan cara supaya manehna bisa leupas dina cangkreman Patih Kalageni. Tadila Patih Kalageni teh geus anjog ka hareupeun Prabu Durakumala cedok nyembah. Bade aya pigeus naon Raka Prabu? Sim Adwi siap ngalaksanakeun parentah nun. Cek Patih Kalageni bari cedok nyembah. Iya Rai Patih. Seperti nu kanyawan ku Rai Patih. Kula boga paniatan hayang ngawin Nyi Lasmaya. Heueuh anak masih dia teh urang marusa. Kaula bisa geurinang tulung walang layung lamun sampe teu kajodokeun jeung manehna. Geus beureum kajuleuk bentak karasa. Cek paribasana. Malah mah geus lain paribasa deui. Geus pokona mah kakak mah lain bobodohan Rai. Hayang guat kawin jeung Nyi Lasmaya. Cek Prabu Durakumala eureun heula nyaritana diselang ngeuneuh heula cai anu geus sadia dina meja. Ari si Ekek ngadeng kitu teh mending arenjag reuas. Nah etana garamat biasa rek kurang ajar. Eta teu nibak maneh siluman teh. Heuh boga bubungutan namun dipunten oge ngan syukur punten nol. Maka hayang ngawin sagala ka Nyi Lasmaya anu mencang. Teu bisa. Ku aing kudu digagalkeun ieu mah. Kerentas si Ekek. Di sejen pihak Patih Kalageni oge ngarasa seueul jeung panas. Ngadenge omongan Prabu Durakumala anu ngomong hayang kawin jeung Nyi Lasmaya teh. Lantaran geus kabuktian main oge mika bogoh ka Nyi Lasmaya. Patih Kalageni oge ngarentos dina hatena. Lain anjeun bae Raka Prabu, kula oge hayang atuh ka Nyi Lasmaya mah. Kula moal ngantepkeun kumaha oge. Pokona paheula-heula bae, sahan bisa kawin Nyi Lasmaya teh. Nah anjeun, nah kula. Keun ku kula dihalangan sia. Kerentas Patih Kalageni. Ari Prabu Durakumala napok nyarita deui. Lah, ayeuna mah kieu Rai Patih. Andika kudu indit ka alam manusia. Taliti ku Andika, kumaha kabiasaan urang manusia lamun rek lamar. Lantaran ari kula mah yo, lamun bisa kawin jeung Nyi Lasmaya teh. Kula kudu diaku ku kulawargana. Cek Prabu Durakumala. Cedok Patih Kalageni teh nyembah bari pok nembalan. Sumangga Raka Prabu. Parentah Raka Prabu bakal dilaksanakeun ku sim abdi.
Mung kunaon demi warang Sarmada jeung Sarmadi, kapan maranehna anu biasa diparentah ka lamun sate sanes. Wah, manehna mah geus teu bisa dipercaya deui Pati. Tuh, teu bisa dipercaya. Ditah kalah manusia oge, kalah salah bae manehna mah. Ayeuna kalah ngadon galelut jeung gulang-gulang tukang jaga lawang. Kukula kabehana oge geus dikurung di penjara. Cek Prabu Durakumala. Patih kala geni unggut-unggutan. Sumangat teu pami kitu mah Raka Prabu. Sim abdi sejak angkat ayeuna keneh kalah manusia. Ulah ka itu deui Pati, kahade kudu mau hasilnya. Piduana Raka Prabu, mangga tuh permios. Cek Patih kala geni bari cedok deui nyembah. Di sejen pihak si Ekek anu masih kene ngahep-hep dina jero endong baju Patih kala geni. Terus bae ngadenekeun bari mikir. Ngan waktosna seep ya dongeng karangan pribados Kang Abun Burhanuddin. Hapunten kakirangana mugi katampi kalian kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.